Wilujeng enjing barudak sampurasun. Hidup we ieu orang diajar bahasa Sunda. Sok buka buku paketna halaman 35 nepikeun ka 37. Tah dina halaman 35 nyaeta aya cerpen anu judulna Sapatu Hideung. Ari cerpen teh nyaeta carita pendek. Di dieu ku bapa arek dibacakeun heula sakedik cerpenna, terus ke ku barudak dipahamkeun deui, dibaca-baca deui cerpenna, isi cerpenna Sapatu Hideung. Lain maksud hadi teu taat kana aturan sakola, nempo babaturan jeung lanceuk, kelasna oge loba nu make sepatu bebas. Jorojoy hadi nyobaan pake sepatu bebas, moal aya razia meureun nya we selamat tina sakola teh guru anu mariksa. Isukna adi make sepatu bebas nepikeun aya saminggu. Hiji poe ngadadak guru BP ngontrol murid. Unggal kelas lain ngan saukur sapatu hungkul nu dipariksa teh tepikeun ka buuk gondrong, saragam anu teu make bet jeung lokasi kabehna dipariksa. Atuh hadi gempar darumasa pake sepatu bebas nu ngalanggar aturan kabeh diiringan ke ruang BP. Saurang-saurang ditanya naon sebabna bet ngamurokeun aturan sakola. Untungna hadi mah kakara sakali ieu katohna nya. Jadi hukumanna ukur dititah ngereskeun jampan atanapi kamar mandi. Tapi murid lalaki nu buukna gondrong mah langsung ditorombohan komo anu geus ngalanggar leuwih ti 2 kali. Didinya nyabutkeun jukut ti buruan sakola dina kaayaan panas mentrang. Aya oge anu dititah lumpat ngariungan lapangan sabab kurilingan. Ti harita hadi ngarasa gingimperan moal sasakali deui make sapatu bebas sanajan teu aya pameriksaan oge. Tenang kana hatena teu deg-degan. Karunya mah Wiwin batur sakelas hadi nu sarua make sepatu bebas. Wiwin mah lain hayang ngagaya tapi bener-bener teu boga sapatu hideung. Teu cara hadi boga sapatu hideung make sapatu bebas. Ti poe eta Wiwin teu asup sakola. Teu aya bebeja, teu aya serat naon sababna bet bolos. Saenggeus 3 poe kabehna mupakat rek ngalongo ka imahna. Bising geuring atanapi kamusibahan maklum apanan keur usum bencana alam. Balik sakola bring ke depan milangka wakil kelas burung ka imah Wiwin. Barang sreg ka imahna kasampek Wiwin keur sasapu di buruan. Rada reuwas oge katinggalina waktu ningali babaturanna daratang ngabrul. Wiwin terus terang sabab teu asup ka sakola teh teu boga sapatu hideung. Menta dipangmeulikeun ka indungna teu acan kaparegep boga duit. Karunya teuing geuning Wiwin teh anak yatim, bapana tos pupuh. Basa Wiwin ke kelas 2 SD. Tah itu isi cerpenna. Terus barudak anu bagian B nyaeta ngajawab pertanyaan. Sok ku barudak jawab pertanyaanna anu hiji nepi 9 eta jawabanna aya dina cerpen. Tah mun tos beres kerjaanna nyaeta kirim ka WA bapa. Tugasna lewat japri oke, atuh nuhun.